almarhum abah baheula nitah ka Haji Doi. Aya naon? Wasiat naon? Tapi mudah-mudahan we dijodohkeun si Siti. Balik we. Udah teh bacot tinggalin. Bodo amat. Jen kalian lah. Alhamdulillah. Ya setengah hari deh. Ini coba ya. Nyar deh. Bari kacai salat lohor. Gua bersih ya, Pak. Di panas kieu ai ka sawah teh iku. Sip. Coba panggilkan cahaya Abah ye, teu kuat dikelang kieu teh kurang teh. Pulang Abah. Panggilkan cahaya Abah capek ye. Iya. Mana cai teh? Harus dia tempati. Udang. Lala teuing kenapa cai teh. Kuat kieu. Aduh, hareudang kieu ka sawah teh geus kolot maripo. Abah punten yang bade tumaros. Tutu maros naon? Kami Kang Niar teh orang mana? Orang kulon Kang Yar mah bade naon? Oh, lucu we jamnya. Lucu kumaha ieu teh? Kita gawe ge udang isuk tadi udik berat-berat. Udak naon model kitu? Ya punten Abah, ini cuma tumaros. Duh, kayak itu bapak nanti. Ya. Ampun, mana teh Siti? Sini hari tatanya model kitu. Duh, kamari mah aya lamar kan ieu. Hutan we si Bagong. Haji ge. Iran. Haji Doi. Nyar. Baju hijina. Gara-gara ku Haji. Bisa ka sawah. Ada bae gede di mana? Berboro ka sawah. Kalau deh pegawai di mana? Bisa punya teh aya cai heula. Ada di Abah, neng bade kacai heula. lama bersih.
air aja jadi kotor. Aduh. Ai kahoyong nger mah. Lukir cuma aja, bakal sukan. Lepas lah, aduh, mencamarai alam ya Allah. Tahu koi. Pengis. Bersih. Dan kayak daun. Neng, minggu daun. Astagfirullah kalian, minggu naon. Neng Siti kumaha lah, Neng Siti. Keur Neng mah rela da babasa kaki akan teh lah. Nuju naon atuh? Batosan lah si angernya. Lah beres. Bias bae dicanaknya. Tuh. Kade. Bisi jual. Neng, Tuan A, ku akang ditinggalin ini asa benten. mohon A, kalau ros nama neng teh dijodoh deku abah. Jodoh ka saha, Neng? Kakang jajat. Jajat. Nuhun. Jajat mana? Eta ning anu bapana bos doma. Bos dong. Oh, si Jajat. Nya, abah teh meninggalkeun ngajodohkeun neng kakang jajat. Ayo Neng kumaha daek teu? Kalau ros nama neng teh alim. Neng. Sok, Boleh. Neng teh payung lah. Nya. Ayo harapan. Neng Siti. Barokok puyuh-puyuh arul ngeri tuh benangan goblok deh lah bila perlu juga pengen dihakan nih anjing benar tapi lah anjing goblok ceprok aing malah kena aing meuli nasi padang tuh meureun. Tah, dong sedeket melolor kae goblok teh. Pokona mah tik-tik ieu nya mulai hari ieu ku aing meuli paraban jeung kuat sia. Sia mesen hayang naon teh meununa nasi padang, cilor, telur dadar apa naon ieu. Ngabaca atuh goblok teh ngejajar doger bae teh mah ih. Aing mah geus lah eta mah daguan cedide aing beli nasi padang lah we nya heuh cilor we 2 bungkus geus mah teh Hei, biasa panen tuh, panen cacing sawah. Naon euy? arek ka warung beli nasi padang nya teh jeung parab deui Wah nya parab dong nasi padang. kan mulai hari ieu mah dibere juga tah resen nyierna oge Oh, atuh genah deh berem nasi padang mah teh nikmat pisan untur. atuh we rawas haji ieu ngomong-ngomong bari ieu na Oh, naon maksudna? pencenang ngajar mau panen Lah, panen ge ku ayeuna mun kurusum ge mah lieur lah. Ai dan di mah mukul maksudna naon? Arek hayang jatah ini dinya. atuh heuda perlu eta mah Gampang hayang jatah mah. Milu heula macul. Kakara ku anang ge dibere jatah di dinya. siap eta So. mah bisa diatasi Kang Haji lah bukan mah Ku anak ari hayang jatah mah sok kusum ayeuna ngilu macul jeung anak. Kakara
bibereng ke jatah. Arek. Oke, siap. Enak orang mulai nasi padang heula. Anak ada hayang teh sa porsi mah nya. Oke. Aduh. Duit guys ipis. Pagawean eueuh. Rokok ngalinting. Dah geus rungsing we hirup teh. Siti kayak kudu kumaha ieu teh. Kamana wae? Aduh, calik. Ya, si teh aduh, reka asa makin hinyai we ya. Aya slow tara kemana-mana. Wah, alhamdulillah ri aya mah tuh, Bos. Lain si Siti euy. Hari masalah CCTV mah aman. Kamari teh dek ningali singear ka pasar. Nyong sa singear saha? Singear kesaha? Singear deh anu dedeheun ka si Siti tetep pira. Pokoknya ieu teh aya nu bebeuli. Sing bener lagi bener dek teu bohong. Teu bisa kitu. Lamun bohong keureut celisia. Pan kurang teh geus dilamar mun kamari ka mana jeung babeh urang. Hari masalah ngalar mah ting teh nyaho tapi urang ningali bieu singear meuli cincin jeung mah jang mas kawin sia eta. Antar ya ka mana ya? Sitlah. Kedeng. Masalah neang kasih Siti mah gampang. Heeh. Anu penting mah asal aya uang jalan cair. Ieu mah uang jalan wae nih. Pan soalna eta krisis keuangan eta ye. Ya. Mahin jeung meuli NPO gocengeun. Ieu barat duit ye. Deuh. Cokot 5 kosongna aya 3 mun bisa mah nona taman hiji deui. Ya hayang dicokot apa yang di kantongan? Aku mah dewe atuh da aya eueuh mah kantongan we. Respect. Syukur-syukur.